Terus baraya lamun misalkan kurang hayang loba duit, usahakan duit ala sing loba keluar kena rada diatur sesuaikan jeung kebutuhan gitu. Terus bisa tong dinjem injem ruwet nagihna hese tah. Terus lamun misalkan orang boga duit ya cek heula kebutuhan dapur naon, kebutuhan lagi mandi kosmetik budak jeung pamajikan naon gitu, termasuk orang naon cumponan kabeh supaya orang regreg dina sabulan teh orang buka stok gitu nya. Eta trikna supaya orang bisa ngatur duit tina gaji gitu barayanya. Terus gitu gede kan nabung, nabung bisa nabung emas, belikan duitna kana emas, tieureun ku pamajikan, beli beas, kian deka, beli sembako, regreg gara bayar saksan aja orang teu boga duit ge, wah geunah pas kuring kuring muka kulkas pian hek parinu, wah geunah nu aya.